nak lagi dan aku sama-sama kenikmatan nyangakeun mumpung sore kene boro kotokeun ieu kadua neng aden panganten kabeh ulah dianggap heureuy rumah tangga jeung teu bisa dicobaan lamun nganggo ajaran agama Islam rumah tangga teh alit-alitan oge ibadah lamun ibadah aya aturan di awalna hiji lamun niat rumah tangga karena ibadah tahap pertama pameget disunatkeun narosan heula jadi nanyaan eta lain adat sunat hukumna sama mencapai ibadah ya eta teh nanyaan teh hukumna sunat ngan wayahna lamun nanyaan supaya salamet itu ulah loba batur nanyaan mah paling bisa tiluan dua aneh ngaranna ge nanyakeun ulah sok loba batur abring-abringan nanyaan sabdina hukumna kitu pameget ngagaduhan hak itibar nanyakeun istri ngagaduhan hak narima jeung nolak lamun awewe nolak teh neraka emang hak manehna itu ya mata kaitu gitu kira-kira kita ijir tolak tong maksakeun maneh moal neraka tingali heula ku urang kasep teu ajeuna kusut kieu da urang teh boga rarasaan kudu abring-abringan di pasar jeung jelema kusut ngarakeun mending tolak itu mata lamun nanyaan ulah loba batur duaan jadi papada ditolak ya moal ngarakeun teuing ayeuna boga batur bere udu di sewatan tong wiji-wijana gitu nanyaan tilu mobil terus semua bisa nolak dina ditolakna kawiwiranganna gede itu ini mah kira nanyaan obat RT oh dina ditolakna ka mana teh jatuh budak terus semua bisa disumutkeun deui ya secara hukumna kitu madak narosan mah duaan istri kade ulah aya dasar kapaksa lamun ceuk irongan urang misalna goreng patut kasep nama aya duitan acina ipis misalnya acolak tapi sejarah kaya orang bekerja lagi teh belum ada ngaya orang-orang gitu ditinggalin besar luar teh karena kalah kempes mah mending wassalam ya masuk gitu kita izin enggak kita neraka dah itu bukan rasaan bukan dilihat nah lain sore ya agama gitu dimana orang narosan terus ditampi eta kanya Allah nah sahabna lamun ditolakannya Allah mereka kesempatan ke urang supaya mapaide misalnya sabda urang nanyaan kadinya langsung diterima langsung menjus geus moal bisa tinggal tanya deui mata kalau nyaheun supaya udah lana nanyaan ka dieu terus saer teh ieu aya sabaraha hiji nu teu itu anu second sabaraha hiji nu teu sabaraha hiji kamana we kira-kira kecelakaan ya itu anu grade eungap nu second aya nu second rada dendek murah gitu ayo beringat ya kalau bapak mental gitu misalnya dari cang-cang leher seperti leher tinggi tapi bisa minggukan dia pernah tahlil leher kan boga warisan saya katakan diuji-uji karena ibarat itu nyara rambung nggak sesuai dengan gitu tarosan bumi iya boga anak parawan tarosan tolak alhamdulillah reda aing papayun enak saya RT kabeh nolak RT 2 papai terus RT 2 RT 3 RT 4 beak sa RW 2 itu terus papai beak dalapan RW anana umal desa di desa ieu ka desa ieu perilaku sugan beak desa kecamatan beak kecamatan kabupaten beak kabupaten provinsi modal jauh dengan anak-anak di jalan itu kudrotul abdi kasbun kewajiban jelma berusaha lain hasil urusan jelma lo
Itu segitu lagi gede hati lebih kepain nanya. Menang, menang langsung tarosan diterima tah kade dasar hukum lamun pamegat keswani narosan ka istri maka muncullah hukum setengah kewajiban. Upami istri eta misalnya tuangnya sakinten 2 kali maka kewajiban pamegat setengahna. Upami anjing ti ibu ramana sontena kewajiban pamegatna. Acukna setahun misalnya aina 2 kali berarti hiji kewajiban pamegat gitu terusan mah terus tarusan mah menang di bawah ulin tapi berang penting tetap haram narosan gitu cuma ceritanya anu geus ngenong nanya ya kan kau 4 poin teh jangan bikin orok sudah ditanya ada ke Ustaz pintar dengan neng ya guru nah di Maryam kalau mereka dakwah kayak itu kasih di Maryam orang Ustaz tidak jual itu Maryam nah andil main cerdas gula lawara kurang paham lah kayak tadi ada wisnya itu di mana tes narosan maka jelema anu cerdas make agama mah lamun narosan cara dililakeun jang itu sok jadi hutang urang labora nya ini mah geus dikawin seten ayeuna pan ti mimiti ditanya lebih ka kawin mah tetep eta hukumna hutang ditungtun ka daerah bayar gitu madak di cerdas mah lamun nanyaan jam 8 isuk-isuk. Nah, berarti itu baru mulu kenya. Jam 8 mah, kali itu jam 11. Jadi can usum dari sore, mana yang kita buka hutang. Gitu. Hai kau nanyaan tahun iyo, kawin tahun hareup mah, wayah narsiko setahun tuh. Itu terbayar di alam dunia kan jadi kawin tetap hukum dituntut di akhirat. Itu macam kari pintar-pintar urang lah make ilmu mah itu siapkeun heula surat-surat naon kakarek nanyaan isu-isu lohor kawin buru-buru bikin keburu dahar sore mah teh jadi hutang di wae kacau itu eta jelema cerdas ngaranna tadi mana bade nikahkeun biasana sok diayakeun seserahan ya Pak jadi sami tak kade di mana seserahan oke eta teh hukumna teh sunat ulah lalawora nah anu narima atawa anu nyerenkeun tong nyebabkeun aku sakurang mah jeung parantos adat padahal mah teu kieu ge geus arapaleun doraka teh jelema ngarobah hukum Allah eta teh seserahan teh hukumna sunat ulah dianggap dongeng ulah dianggap adat lain adat ngan adat milu kana hukum mata tetep hukumna sunat jeung lain serah terima hukum nasi serahan daya hukum serah terima dirinya daya serah terima madinaakan sabda mau diterima aina barang-barang yang calon pengantin bisa jadi kawin dan can kawin lagi mata ulah ngabasakeun serah terima seserahan bobodohan saja diterima ge tetap terjadi rumah tangga ayatna akad pernikahan mah itunya ayatna serah terima madinaakan eta kadang-kadang sok pamulit di urang teh deh ayeuna kumaha Islam teh apa mata dideuen di rumah tangga teh kini sere ge hukum teh nyarambung nah deh tadi mana waktuna diakadan awas kahiji kasampurnaan akad pernikahan kasampurnaanana di mana nikahkeun putra terutami putra istri walina teu kenging ngawakilkeun aslina eta inna wa ya'murukum an tu'adul amanah anak teh amanat Allah Ta'ala ka bapakna lain ka ustad lain ka pangulu tubuh keterangan di Islam pangulu ngawinkeun masyarakat teu aya lain anakna itu tugas pangulu mah amil eta mah administrasi tugas negara itu keur nyatetkeun jalma nu rumah tangga di mana aya permasalahan pemerintah turun tangan keur ngamankeunana maca mode surat itu Allah malah nanya ke surat kawin jaga
Wah, lamun di akhiratnya ke surat kawin geus maut nu di bawah surat kawin silakan itu. Itu balik deh ke rumah aku. Surat kawin tinggalin. Eta mah tugas negara, kena bela negara, pemerintah, ke masyarakat demi keamanan urusan rumah tangga. Tade. Jadi di mana nikahkeun teh eta kewajiban ramakna bapak tegasna terkecuali upami ramana tes ngandunkeun baru itunya badal atau napi wakil. Tah di mana nikahkeun putrana wayahna hati-hati bahasa kalimatna dina kitab antah tuka wajawaz tuka. Jadi kalimat pertama teh antah lamun ku bahasa urang di mana nikahkeun putra payunkeun kata awal nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun itu bahasana urang bapak nikahkeun anjeun eta pabuis teh itu menang teh lamun bapak nikahkeun anjeun ai menang mah menang sah artina sah teh nangtung contohkeun kana melak cau lamun melak cau akarna ti luhur nangtung buahan cadu buru gitu. Jadi bahasana eta antah tuka wajawa tuka bahasa urangna nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun. Itu lamun bapak nikahkeun anjeun eta 7 ralit dibalik akal. Budak sok tingali rumah tanggana budak. Itu nu salah lain budak rumah tangga tuh nu ngabingkeun awut-awutan doana. Eta doa. Sakali deui. Anu mah geus kawin ge nya. Itu nya meureun kagok rusak ge jalan. Itu. Jadi bahasa urangna eta antah tuka nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun. Soal ngaranna terserah, da panganten mungkin aya ngaranna. Itu mas kawin tergantung kumaha kesepakatanana. Sanajan saur dina kitab itu panganten istri neng upami ditaros ku calon panganten pamegat neng hayang naon mas kawinna dimenangkeun ku agama ieu panganten awewe teh menta mas kawin sagede-gedena salangah itu cenah di daun nama itu jadi ulah ipis-ipis teh menta mas kawin teh menang komo lamun ngaji mah dikaji jeung ka masa depan istri misalnya sauri calon panganten pamegatnya ngayong sabaraha mas kawina abdi manyuhunkeun 5 kintal we Kang Kalung gitu. Lalaki lamun bener-bener boga rasa tanggung jawab langsung sesalaman cek lalaki tong tulusin begitu mah berarti ayo jadi milih makin dah pas kawin nama kajian baik kursi itu jelma atas mer itu awalnya begitu lain duduit tapi ningali pengalaman anu aratos-atos sepuhna kadua ningali tanggung jawab awewe nyaita walayah ruju min baiti labidnihi awewe dimana diberes dia kadang itu menang netek di buruan itu aya deui nu bisa ngamankeun iwa ti mas kawin sok ayeuna awewe beres dia kadang bere Kang Kalung ayeuna 5 kintal pakekeun harita aduh mual mana oh, jago lamun dari ke pasar itu nah hujan awewe ulah bijil teh mama kawin programnya ngapung eta kali tikan teuing mas kawin itu kadua waspada ibu-ibu pemegat madiga nah barang lagi sesen karena nipu deh tadi lawan-lawanan lagi mah deh karena tipu-tipu deh itu amun katingali baju ibu mas kawin tadi bapak kewe kongkorong buringa segala lagi malah melusung ngagemuk nyabut ya neng kepanen gendosan alhamdulillah nepi ka ayeuna salamet tuh ngagentian karena nipu ya kurang waduh dibikeun adeuna kitu bayar mah mata kade kasih neng mumpung ajar kene
Gitu bising ditamut guys semua itu ngarep-ngarep majan tapi ada mas kawin tibang obat 5 gram di tarima buapkeun kepada diri ya kodok kekujian ya waduh didikeun katanya wajib digantian mas kawin lo halang ora minjem gitu menang leuwih 4 poe itu mas kawin mah baca kamu minjem poe iya 2 poe kadul teh gantian 2 lipat tapi ini sok naikkan dulu diinjem asal baliknya 2 lipat itu injem 5 gram 7 tahun teh ngomong-ngomong buapkan wae mal bener dah gitu nolong bujal lain pas kawin kilogram bulan sana sendiri teh ya. Jadi si agama dikengingkeun calon panganten istri mun ditaros mas kawin saajun-ajunna itu soal jadi jeung kena kawin tergantung kumaha imang-imangan anak laki itu dari madrama juga nama balik wadulu dan enak telinga tapi lamun disuruhkeun ana 2 gram jadi geger hor ya 3 gram kagak dinyum deui gua ini saya eta geus paling gede bare mas kawin teh aya nyieun gua ini sok biak wae itu nah eta tugas ramakna dina kadan nikahkeun sareng ngarabikeun bapak ka anjeun waleran pengantin pamegat di mana diakadan kuramakna kalimatna qabil tu nikah halan jadi pampaina kata qabil tu nikah halan upami ku basa urang tarima abdi nikah ulah abdi tarima nikah eta geus pabulisa wae aing ngaduakeun sakinah mawaddah warahmah aing melakna pabulisa nyawa nyambung kaduan. Jadi bahasa urangna panganten pamegat ngawalerna tarima abdi nikah maksudna supaya diterima ku Allah ieu urusanana ibadah itu qabil tu nikah halan tarima abdi nikah mayoritas umum sok abdi tarima nikah wae mata kusut di jerona lain salah rumah tangga ngan cara metakeun pager dengdeng itu pas ucing luncat teh pogoges deng-deng tidak dina bro weh itu lamun urusan rumah tangga nyanyanak ibadah daripada ngambek orang yang penting hari rupiah itu ulah teh hari rupiahnya khawatir kayak gitu ya katilu didinya teh aya anu saksi aya nyaksian di mana ngadamel saksi kudu wali nu ngadamel saksi naon sanapa nu rek dikawinkeun teh anak urang gitu mata alus jeung gorengna kudu ditanggung jawab wali gitu kade di mana ngadamel saksi ulah padu jelema kudu ditingali apaleun teh kana ilmu urusan akad pernikahan ulah padu kolot, ulah padu budak sok aya nu rasa maneh mumpung aya kene cenah ieu akina nek ngawinkeun incu paling akina aya teh nyaho kaler kidul teh bakal ngasahkeun saksi aki-aki sok kitu diadoh wayahna we cenah ki mumpung jumeneng kene ayeuna abdi ngawinkeun incu ngawinkeun disaksian terus siap euy mumpung aya kene aing dari sedia keadaan tempat ditanya deh kumaha jadi sah itu sah udah tanya hokel gitu merusak pengantin nah ini ulah kan ae milo hadir lah itu mah dari sini cuma we itu tetong memilun dah di mana ada saksi mah udah jelema ngaji lamun urang katunjuk misalnya jadi saksi kaji lah badan apa aja karena ilmu bab akad pernikahan acara apa ngacung Bapak hatur nuhun kana pangangkeun tapi perkawis ieu mah abdi tiasa terang ilmuna manggawe kanu sanes eta jelema jujur ngaranna ieu mah teh nyaho kaler kidul oge jug siap we teh podoraka mamung teh tanggung jawab di akhirat nu bakal jadi saksi nu bakal ditanya eta saksi ulah padu wae kira-kira capal meni angkat tangan daripada digembot ku malaikat teh
sedang disiap tanya pada tidur ke kudu aja nyaho sira memimpin tahlilan nyaho tapi urutkan berikan jadi ulah ora angkene bisa dicarikan gitu aduh kawe ada sangem itu nak ulah lajo we ya gitu nu asli mah saya tadi ada wisna jadi lamun bade rumah tangga teh kahiji disunatkeun arosanila kadua nah disunatkeun seserahan katilu akad pernikahan di mana akadan nikahkeun wayahna kedah rama tegesna upami dimeneng kene bahasana antah tuka wajawajtuka nikahkeun sareng ngaragikeun bapak kanjeun sia sibe tergantung kumaha namina itu mas kawin tergantung kumaha kesepakatanana waleran panganten pamegat kobil tu nikah halan tarima abdi nikah itunya saksi kedah jalma anu ngartos ringkas urusan rumah tangga tahap awal di mana bade nikahkeun eta ilmuna apunten anu kasuhun sanes saja maksud muruk nututur ya muruna anil ma'rufi urang saling umajak karena jalan nu diberi ku Allah nu mampu urang nu kiat urang nu lepat sanes newa sanes juluh wajan hauna anil munkar urang saling emutan pilih urang midamel kalepatan senang wae dina lepat mangga daloh ge aya wadana kang mulungna jalma anu eta dina udayan diadi sikap sakitu apunten anu kasuhun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain amin alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik Allahumma la mani alima ataita wa la mutiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadi min kajat Allahumma la mutila liman hadaita wa la hadiya liman adlata wa la musiya liman asrata wa la musida liman asqaita wa la muizza liman adlata wa la mudila liman ajaita wa la rafiya liman hofata wa la khofida liman rofata Allahumma hadina lima amartana wa wafiq lana bima dunita lana min khairi dunya wal akhirah wa qul yakina nabi marojaita wa sunna ala adaina fi dhahri wal batin wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam min nuril yakin wa ma salaka bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min anasi wa taufiqi innaka hamidum majid Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.